Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Sim kuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Sari ngajanteng, hatena ngarasa kaget oge lantaran biasa nama bara main teh upama dipangmentakeun kejo ka indungna sok tara lobal omong malah siga-siga anu atoheun we bari ngaburu-buru bangun anu teu sabar ke alah kelan ye ari yai nyao kalu ngaranna Gumilar. Bah Jagur nyarita deui nanya ka Sari. Abah Sari malik nanya. Riukna kaget puguh nu ditanyakeun teh bapana sorangan. Nya, nyao geuning. Liwala imahna teh eta teh ye. Bah Jagur ayeuna mah nanyana sewot. Hatena geus mimiti deg-degan. Abah Mam, Bapak Sali. Mun Pak Umuh mah eta mah manajer Persib baki. Beuna abong-abong bolor mah kejeng beul nyangka Pak Umuh lain ieu mah. Iya. Sari nunjukkan awakna. Gimana atuh imah teh? Bah Jagur nanya na bari sewot. Itu tuh Ki. Sari bari nunjuk ka imahna anu teu pati jauh pernahna. Ayeuna aya nyai. Keur di daya Ki, keur dagang. Oh, Bah Jagur mani melengek ngarasahannya lu. Jauh-jauh di jugjug kasampak teh poos we. Rek teu percaya asa piraku pan budak mah tara ngabohong. Manasina atuh. Bahwa ini rek nguseup oge. Kapan bebeja mah ka pamajakan mah rek seminar cenah dek kongres ya ngawangkong teu beres-beres. Pamustunganana mahna jadi ngahulang tapi ari panon neuteub budak mani nancem pinuh ku sinar anu teu bisa diteguh kumaha maksudna. Da eta we Nyi Sari kalakah mundur unur-unuran diteuteub teh ku si Aki. Riuk beungeutna muringis kawas anu mangih kasieun. Mana deh itu nyai anakna ya deh. Ayeuna mah Bah Jagur nanyana bari dibarenganku napas anu ngahegak. Katanya maju lalaunan ngadeuketan Sari anu keur unur-unuran. Ma. Sari ngegeruan ka indungna. Manehna geus bisa neguh yen ieu aki-aki teh aya maksud anu teu hade. Tapi kakak oge bibirna ngalingkup. Sakilas Bah Jagur nyamar awakna Sari. Karawak jerat Bah Jagur balik di ka jalan urut tadi bari manggul Sari anu geus teu bisa walakaya. Sumawo namun bisa gugorowokan mah lantaran sakalian bari dibekem sungutna. Bareng jeung luncatna Nyi Arum anu kaluar lantaran ngadenge-dengek sora anakna anu geus teu asak deui pasti mangih kasieun. Ti jero imah aya ngaplesat gerakan teu beda we ti cahaya anu ngolebat.
Terus muru katongo ngambah jalan nu dipake lumpat kubah jagur tadi. Sakilat geus kasusul teu anta parah deui gapruk sari disamar ti tukang sakali metot budak teh geus pindah leungeun. Dengek ayeuna mah budak teh ceurik bari nyusupkeun beungeutna kana dada anu ngarebut. Puguh we tu merapna ka bah jagur teu kira-kira ngaranjugna barang karasa pangulanana anu ngarebut. Sakilat kumarehna geus bisa dikira-kira kumaha tingkat pangabisa eta jelema. Gerakanana sama sakali teu dimulkeun sora. Nyaho-nyaho budak teh geus karebut weh kalawan babarinaker padahal cekelan mahena teh teu sagawaya dibarengan ku tanaga batina nyeta supaya si budak teh teu bisa meta loba pamola. Rikat bah jagur malika tukang ari breh teh tetela ngemang boled anu bakal jadi lawana teh bet mata kembang kadu. Teu disangka teu dinyana si horeh musuh baheula anu kumanehna kungsi diragrageun. Eleh mutlak bari babalongkengan ngutahkeun getih. Aeh geuning ya. Jejebolan euy. Bah jagur nanya bari penyuh ku panghina, tetela teu samar deui eta jelema anu ngarebut teh tayalian ti Pamajid. Ari sarua mah teu kudu bacatur atuh jagur. Komo andika mah kapan nepi ka kengkong kitu teh kokod. Mun kaula mah sakalian teuk-teuk we kokodan kitu patut mah kana naon Parcuma dikukut oge ari ngadon dipake gawe nista mah. Kae lah ngagubugna oge. Pamajid bari ngagak-gak. Tetemelana teu kurang-kurang matak peus kana celina bah jagur. Kurang ajar sia. Ngabacot teh sia plok. Baheula mah baheula deuleu sia. Nah, cucungah teh sia teh ka aing teh plok. Anu madak ayeuna kaula datang di oge sia teh. Jai tadi nagih hutang ka si You understand sia teh ha? Bah jagur mani morongos-morongos we nyalitana teh. Oh ngarti geuning. Baheula mah baheula we teu kudu diguar. Kabeneran atuh yo jagur. Kaula oge rek nagih hutang ka Andika. Nagih hutang naon sia babe? Memeh nagih ka Jang bayar heula hutang ka kaula sia teh. Pamajid ketak teh geleng. Make jemput babal sagala lupa. Sabot kitu trojo weh Nyi Arum ngarong heap. Ngagentak ngarawu budak tina panggulanana Pamajid. Bari palona mah teu lesot mureleng kana beungeutna bah jagur. Teu kapalingan yen ieu jelema teh urut lawan salakina baheula. Neuleuh kana patalakuna ayeuna ras we Nyi Arum inget kawijana. Boa pangna anakna leungit oge diculik ku bah jagur. Lantaran ayeuna oge kabuktian anak nu awewe disamar keur waktu ulin. Mikir kadinya kalawan teu asa-asa deui pok mehna nyarita. Parang siang. Pangna si Ujang leungit oge mere diculik ku makeluk ieu mere nya. Nyi Arum tatap ngureleng ka bah jagur pinuh ku curiga. Aeh kawana kadam sia gawong teh ye. Lain ka mana karep kana makarep ngaku sia. Bisa jadi nyai. Digubuk ku mang kaluk sigana mah ye. Pamajid asa diingetan bali ngaret ka Nyi Arum, ret deui ka bah jagur. Pok deui nulikeun hanca nyaritana. Jagur. Benernya Andika anu teu heula nyulik jangjana teh nya. Ngaku sia. Itu yang dibebekeun mah sia. Bibir jeding teh saplok.
Triuk kenapa Majid aya nama robah nyeredeg ka hareup bangun anu rek ngarakeb kasurung ku nafsuna anu ampir-ampiran teu bisa katahan. Saha jana teh saha? Bah Jagur kerung ngadadak keras inget ka budak anu teu heula anu ayeuna geus aya di imah pasuta lantaran pahili nyokot. Wah, sia masalah. Aki-aki kurang ajar anu geus nyulik budak teh sia. Kurang ajar sa Jagur. Tu kapalang li sakalakuan teh. Eleh ku bapana ari males ka anakna anu tetuah teu dosa. Mikir atuh sia teh dasar pasunang sama Jagur. Pak Majid geus teu katahan deui amarahna seak we narajang ka Bah Jagur. Pak Majid geus teu tahan deui amarahna. Ngagunakeun gerakan gelap ngampar lantaran kumanehna geus kaijir puguh geus ngalaman. Ngalawan Bah Jagur mah teu bisa dianggap enteng-enteng. Aya. Masih ngagunakeun jurus-jurus meduha. Masih ngagunakeun. Bah Jagur ngagakak. Ngeyehkeun. Tapi teu burung mahna ngolebat nyalametkeun dirina. Hatena mah ngarasa keder oge, puguh geus ngarasakeun kumaha hebatna. Ti heula oge kurang-kurang manehna kuat mah henteu-henteu malah teu bisa neuleud deui paron poe. Gerakan lancah maungna oge kapan nepi ka diacak-acak sok sanajan pamajidna sorangan geus hasil bisa diragrageun dina kayaan gogolok-gokan ngutahkeun getih hirup. Montong ngejat sia Jagur. Hayo sebutkeun dikamanakeun budak sia kurang ajar. Prok. Pak Majid bari ngahyukeun di panarajangna nyodok di girawang. Narajang deui lantaran panarajang anu mimiti gagal. Lantaran lawanna kaburu ngejat kagigir. Sanajan bener teu sakumaha jauna tapi gerakan gelap ngampar teh jadi leungit kaampuhanana. Lamun kaulah teu ngabejakeun rek kumaha digeser teh. Bah Jagur bari ngageser Malik nakis panarjang lawan. Oge dibarengan ku ngasupkeun jurus gugur gunung deuk notok dada. Wah, teu ngabejakeun mah nyawa Andika taruhanana sia. Aki-aki dijul, kurang ajar. Prok, blong. Dan sebagainya sia. Pamagil sewot. Kira kenca hiuk nyamerkeun dampaleungeunna rek ngirimkeun tengeulan samu gunting kana beungeutna nu dilawan. Gede hadi siling Majid. Wacara baheula mah kitu Andika teh bakal ngutahkeun di gede. Bah Jagur bari ngagiwarkeun leungeun Pamajid dibarengan ku ngabalieurkeun beungeutna. Saburut jurus gugur gunung dina gerakan runtak jaga tengah tius deuk kahancaiga lawan. Ngadenge omongan musuh anu ngandung panghina anu lain lumayan. Geus lain deui Pamajid nafsuna. Beungeutna beureum ngembang wera sedengkeun ceuli karasana asap panas lir disebit. Tapi ngaran-ngaran jago kolot anu geus loba pangalamanana sarta salilana tertinggal ti duduga peryoga mainna masih bisa ngawasa dirina. Kalawan tepuguh, kalawan tegugup, Pamajid rikat cingkrak bari sate kapolah rek nyamarkeun deui dampal leungeunna. Tapi Bah Jagur rikat Malik nuturkeun posisi anu dilawanna. Bae leungeun kengkongna teh ngaheat rek ngababuk leungeun Pamajid. Dua leungeun diadu. Leungeun anu masing-masing ngandung tenaga batin anu teu bisa dikira-kira kumaha kahebatanana.
Akibatna ieu dua jagote masing-masing pada ngaranjug. Pamajid ngerasa inget lantaran leungeun anu sasatna geus cacan kengkong teh tetela teuasna alah batan besi. Sabalikna Bah Jagur oge teu kurang-kurang kagetna. Dumeh leungeun nu jeung lawan teh lain deui kuatna. Tageun terengot-rengot nadah panggebug manehanana. Nu sanajan leungeunna teh bener tanpa daksa, tapi geus dilatih aya kana tauna. Anu kakuatan sarta kahebatanana. Tengeulanana geus teu bisa disangsikeun deui. Lamun teu matak potong nya matak lumpuh atuh. Ngalaman panarajangna anu gagal jeung gagal wae. Pamajid beuki tambah panasaran. Sabrot deui manehna nu narajang ngabuskeun jurus kahiji ulin madi. Nu dijojo talian careham anu jeung lawan. Bah Jagur anu ayeuna geus bisa naksir kumaha kakuatan anu jadi musuh. Tegana-gana wani nakis. Sakilat mainana kilat bikin panarajang, tapi orokaya Pamajid gemere tempo rikat mainna ngolebat ka gigir mapak badana Bah Jagur bari sabrut deui ngasupkeun jurusna. Bah Jagur ngaweok nimbangan gerakan lawan ku gerakan pucuk awi ketebak angin anu akibatna hebat oge. Jurus-jurus Pamajid anu ting hariuk dengan ukur ngahancat tempat-tempat kosong. Lantar badan nu jadi musuh ngan sakilat-sakilat leungit tina sasaran. Tapi Pamajid kapatolan akal nyaho nu jadi musuh kacida ligasna ngagentak maehna ngarobah gerakanana. Nyatana ngagunakeun gerakan canggih gar ngalaprak anu saterusna ngawangun gerakan baban alas. Sakalieu mah Bah Jagur kapaksa kudu ngaku kana kaunggulanna anu jadi musuh. Manehna ngudupruk anu saterusna ngageblag nang karak lantaran dua sukuna beunang disamar ku Pamajid. Tapi Bah Jagur anu memang ngabogaan kakuatan anu kacida hebatna ngagentak maehna hudang deui. Ngarasa kaget oge dumih anu jadi musuhna ayeuna geus kacida robahna. Boh kekesitanana, boh kakuatanana jauh leuwih maju mun dibandingkeun jeung waktu ka tukang-tukang. Padahal maena sorangan tingkat pangabisana teh sarta kakuatanana kapan ayeuna teh geus kacida majuna. Baheula sabalikna ti Miramare bari mawak kasoran lantan eleh mutlak ku Gumilar maehna teh teu bisa cicing ngeunah-ngeunah. Tapi manehna ngagemleng diri ngubaran jasmani katutrohanina pikeun malikan lihanca rek rebus kasoranana. Ieu sababna anu matak ayeuna manehna jauh-jauh ngahaja ngadatangan ka Cicapar. Ieu sababna anu matak ayeuna maehna jauh-jauh ngahaja ngadatangan ka Cicapar tayalian tingan rek ngayakeun balitungan ka Gumilar. Tapi kakara dilayanan ku Pamajid anu baheula kungsi dielehkeun dirina ngalaman ripu oge sok sanajan manehna tacan ngarasa eleh. Munasabah pisan lamun Bah Jagur ayeuna deuk ngarasa kaget oge lantaran Pamajid teh geus bener-bener maju. Ilmu panemuna geus ningkat sababaraha tikal. Baheula waktu manehna diragrageun tea ku Bah Jagur nepi ka ngalaman ngagolok-golok utahkeun giti hirup. Dina cageurna deui teh teu cicingeun, tapi terus manehna ngasah diri. Kalawan tekun ngalap ilmu panemuna ti Aki Sidik. Jasmani katutrohanina digemleng deui. Lain pikeun balas kanyeri, tapi samata-mata ngan saukur pikeun ngabela diri. Lantaran anggapanana ku kasorana Bah Jagur ku Gumilar teh teu mustahil moal aya buntutna.
komo lamun nili kaya nabah jagur harita dina ngabeng biosna balik teh lain bae dirina pribadi anu ngalaman cacat anu lain enteng-enteng tapi oge bari mawa muridna nyaeta si Jamian anu kayan dirina geus tanpa daksa jadi korbana aki salhapi dina gerakan pamonyet datangna pamajid ka Cicapar teh lain saukur kabeneran nganjang tapi ngahajang ngadatangan lantaran aya bejana yen anakna gumilar anu lalaki ngadadak leungit teu pugu pang ngadatangna leuwir puguh meunangna beja teh kakarapisan ku kitu teh mah kasalahanna gumilar sorangan henteu buru-buru ngabejaan tadina boga pikiran moal ngabarubahkeun oge sangkaanana budak teh leungitna moal katutuluyan anu antukna elas we kapopohokeun sedengkeun kolot-kolotna anu di Miramare sasama jalma anu kacang-cang ku gawe teu bisa rasji aki sidik kabeneranna teh keur katarajang galingging panas tiris tah aki sidik teh nya sarerea rempugan ngajurungan pamajid ka Garut mun aya Arman mah cangtu ngutus manehanana ngan sageusna kawin teh Arman mah terus we bubuara di Cikelet nungguan tanah ejeung bebecek ditinggal karuhun teuing kaweur meureun ku paraksa teh deui tukung sidi bejaan sadatangna pamajid ka Cicapar kakara oge monok sapeuting kalawan teu disangka-sangka ari prok teh tepung di jeung musuh gerotna keur mah kajadianna anu baheula masih keneh natrat ngagaris dina hatena teu daek leungit-leungit ayeuna sasat aya pasal deui tetela datangna bah jagur ka Cicapar teh aya maksud anu teu hade curug-curug geus ngabukti yen leungitna wijana oge memang gawe manehanana ku kituna pikeun pamajid mah asa mobok manggih gorowong teh hese neangan pikeun nagih hutang Bah jagur kumireungeuh musuhna ayeuna geus ganti bulu teh manehna lain jadi keder atawa sber tapi jadi nuntun kana kapanasaran hatena sarta kakagetna teu leungit-leungit nah pamajid teh asa jadi kasidah hebatna manehna teu mikirkeun saeutik-eutik acan yen batur oge bisaeun nambah pangarti jeung pangaweruh ieu teh tayalian ngan ku kabawaning perbawahatena anu diresata ujub takabur ku geusna milikna ayeuna ilmu-ilmu anu kasidah hebatna leuwih-leuwih dina ilmu batu karangna anu leuwih geus disampurnakeun pisan sangkaanana moal aya hiji oge anu bakal bisa nandingan kamanehanana sama sakali manehna teu sadar karena hiji patokan anu moal bisa dibantah deui kabeneranana yen manusia mah taya anu unggul nu unggul mangan hiji nyaeta zat anu nyiptakeun sakabehna alam manusia alam satu hewan alam jin jeung sabangsana nyaeta Gusti Allah anu maha kawasa ayeuna sanggeus maenna hudang deui tina ngajoprakna lantaran tadi dua sukuna dituar ku pamajid dina gerakan ngababad alas teu kira-kira manehna nafsuna boga rasa cileureun kapiheulaan geraku anu jadi lawan teu ngalobakeun deui omong serak we manehna narajang dina gerakan badak Cihea narajang ka pamajid molebat nyalametkeun awakna
tapi musuh ngakentak Malik nyuruntul bari ngahembatkeun dua leungeunna anu dirangkepkeun. Teu beda we ti Cula Badak anu geus dieusi ku kakuatan ilmu batu karangna anu kacida ampuhna. Orokaya Pamajid ngagentak kakirut bari ngahiatkeun leungeunna. Maksudna mah rek negas Cula Badak. Tapi Bah Jagur rikat ngarobah gerakanana. Cula Badak nak ngulawid ayeuna mah rek ngacak iga. Pamajid eleh kesit sakilat kageserkeun kuda-kunana katukan awakna melengkung ngajulung kunung. Hiup das. Tenggelan kedet ngahanca Cula Badak. Bah Jagur ngaranjug satarikat mahena ngejat katukang. Lantaran ngarasa dua leungeunna lebah pikelang karasa panas jeung kompel. Pamajid oge sarua deui pada ngejat lantaran leungeunna nyanyautan. Tetela Cula Badak teh kacida teu asna teu beda we ti batu karang. Serog duanana pahareup-hareup deui. Silih taksir, silih teuleman pangabisa. Beungeutna Bah Jagur tembong camerut baketut haseum. Ngagambarkeun hatena anu keur gegetun sedang riuk pasamuna Pamajid mah sabalikna beungeutna bear marah mai malah semu-semu adu ngagerenyu ngawangun imut. Anu tumarapna ka Bah Jagur mah jadi beuki tambah-tambah ngagedurna nafsu teu beda we ti sieuna dibanyur ku bensin. Sakiceup mehna ngorebat ari ceger teh neungeut tangkal jeungting anu gedena sahanapeun cangkeng kolot. Ana dorok teh tangkal jeungjing peungas teu beda we ti anu dituar. Mun teu geuwat ngejat mah bisa wae dengan kanya arum anu harita kelalajo bari nangkep anakna. Ai kunaon? Nah badak teh jadi edan kitu oi. Asa can aya bejana badak edan, aya oge anjing edan oi. Pamajid kaget tapi jelas omonganana ngandung panyeceleh anu pohara. Bah Jagur teh malan ukur matana we anu hurung. Kadenge huntuna kekerot teu beda we ti beurit anu keur ngageret nyegetan bilik. Saenyana mah kitu kalakuan teh manehna keur nguji kakuatanana. Nah aya keneh atawa memang geus sudah. Tapi barang tetela masih kena hebat. Teu anta parah deui sak we manehna ayeuna mah ngaheakeun leungeunna rek dipake luar beung Pamajid. Tapi Pamajid teu gugup. Sakilat mahna cingkrak bari neceukeun sukuna dina gerakan sepak kuda beger meunang mulungan ti gumilar anu ngacedak kana iga burung Bah Jagur. Atuh daek teu daek Bah Jagur ngabangkieun jaba ngarasa nyeri jeung seueur di karasana teh. Kakara oge deui males, Pamajid geus ngaborengkal ngasupkeun jurusna pusaka ti Cibalieur hasil ciptaanna pribadi ngakeduk kana dadan lawan. Jetruk deui dituluykeun ku Nyatok Gado. Disusul terus ke leungeun kenca anu ramo-ramona meber ngaheat sata-satelus ngacebet kana pipina Bah Jagur. Tampiling sembu gunting anu geus teu bisa disangsikeun kampuhanana. Mun teu heula mah Bah Jagur teh kuat nadah kalawan ti sakara-kara. Tapi ayeuna sanggeusna Pamajid digemleng ku aki sidik lain deui tumarapna ka Bah Jagur. Manehna ngaheungeu bari badana ngagigeg anu saterusna ngakareong ngagebruk kana taneuh ngebuel sanajan beungeutna teu tutul tapi ngagempeng mah teu burung we. Tapak ramo-ramona Pamajid natra tina pipina Bah Jagur. Tapi lain oge jago kolot wedalan ujung kulon anu geus padet dirina dieusi ku kajian batu karang. Lamun kudu terus ngaringkuk ku sakitu mah bareng jeung ngahilwirna angin anu nebak kana badana. Lain angin samanea anu bisa ngoyageun sarta ngenageun dangdaunan. Tapi angin anu bijil tina dirina pribadi anu geus hasil ngakiringkeun aturanana jeung sukma
Abah Jagur anu kungsi kumalayang lantaran raga badagna ngarasa teu kawasa katiban ku ajian semu gunting. Ari sub ari cangelek we Bah Jagur hurip sabihara waras sabaheula ngajareg-jeg teu sakara-kara ngorejat hudang teu beda we ti lulungu hudang sare panonna rucang riceung bari mencong ka lawana. Hebat oge semu gunting ke Majid oi. Tapi ulah waka bunga sia. Kaulah moal waka ngeureunan ieu pasendatan satungtung anu gatacan ngucahkeun geutis wajib baheula deuleu sia. Bah Jagur tetep boga rasa dieu. Ujug sarta takabur dina kasempatan sejen mah pasti musuhna teh bakal ngacor jadi banusan ngajajapang ngajam pada bugang. Tekan kaula oge nya kitu sia Jagur. Kaula moal ngejati pakalangan. Satungtung Andika tacan tapak deku sarabongkokan sia. Pamajid nembalan. Anu teu kurang-kurang matak nimbulkeun nafsu pikeun anu jelawana.